sia teh cak aki sia sakola teh 25 kilo lempang terus tapi hasilnya ayeuna pinter lumpuh. Genep kalung kawin kaya kacacadot aing mah bejuin kawin ka dia mah aing hanjakal bareng dari kawin ka ibu nanti penyanyi rock memerek ka dia teh aing mau dijodohkan jeung penyanyi rock mau aing geus eta teh gitu geus gaul teh geus hoream pertama kori kedua sinet nukatilu penyanyi rock eta mah hampir terjadi rasieun aing moal salah luar ka begitu henor dari rupiah ieu da mahal masalah kawin ka dieu mah anger mungkin parah pas sewa tapi ieu mah teu geunaheun sorana pasianna ge aing mah kajen mana ketoblak geus usuk aing mah ti berapa geus teu geunaheun geus benar sia tulak tangkeng gue menekos lang layangan pegang ya makanya kasalaki menmang hendak kita tadi gimana sikit aja saya kalau sikit siki sakit dan sikit tidak siki sia gantung dan poe aing hawa amak di kumaha we ngomongna si docing sia urang nyaklantong war hayang satu terung sia sebenarnya itu kalau yang akang teh hanjakal kurang gede akang kurang gede kang irungna apa naonna irungna nya ku setan iguan teh hidang irung aing supaya gede jadi cikan irung meureun orang mau macikan irung sampai kawin jeung akang itunya geus kawin ti heula kawin ka sabejakeun di dieu Aliando akang mah ha jeung si Aliando geus kopi meureun sia seuk aing moal cemburu moal naon seukeun benar moal Mang Docin sakit heula mah sia dek bersih dek bersih mana nama dek mandi sampai mandi teh buka heula bajuna buka heula celana sakit heula tara aing tara bubuka heula aing mah langsung dijubur aing ka sumur pompa moal muat cuma boba sumur nya kasar aing nya hawa amat asa kumaha we sia teh lupa sia nya hawa amat mah kumaha we ya ngiruan pas ya lagi sumbang sakit heula mah nya manehna mah dek pake sabun seungit dihan sabunan teh tara aing kada make sabun make bata aing mah mandi teh ih sakit heula mah sia Mang Docin dek gosok gigi beli seungit sia tara aing kada gosok gigi sekalian gosok gigi pakai sikat WC aing mah ayo oleh pisian kan Mang Docin sakit heula mah getol dari kepalakan rajin tani meureun tani ongkos manehna mah tah aing resep tani mah ya nyampurkeun dikit malah kacang buahna kacang sakit heula tah henteu aing malah kacang jadi orai matok ka hulu sia sia mah nemen-nemen teh kita ka aing teh ulah sia artis teh dikekel belakang malah bonteng buahna bonteng henteu aing malah bonteng jadi si docing ayo sia ngocoblak we sia habal bola ka si teh nyaho anjeun malah rambutan buahna rambutan henteu aing malah rambutan jadi botak si docing ayo sia nah sehendar kita melak paria 2 hektar palarai kabeh paria mah pait teh hidang rek beureuh rek coklat kabeh paria mah pait teh hidang jangan tadi kita orang itu seragam lah tukang I love you sia ada harjong piwu ge nya kajen monong ya selalu nyemprot we da sia maya sorondoyan mau nggak serondoy eta si anu mah komuk sorondoyan nemen pisan aspes dikeuna nyaman lu sakit kieu mah usingkeun nih heula sia ulah make serah-serahkeun heula kan urang mah kapian ku anak teu nya urang ngomong heula ka urang pasir kali ge ya urang pasir kali ge lamun si itu diserahkan kita tarima moal
nya boro-boro mana aing beuki kayaknya dan beak kabeh gitu. Atuh kasih awak. Naon kawin kasihan goreng turunan anak hijang. Kawin kasihan make sia berenang peot si tempet. Oke, anakna kos bulut jarabi. Si Asoy pendek, si Iteng pendek, ke anaknya kos bola bulut. Neng kangen teh masa-masa romantis aku. Akang juga kangen. Maafin akang ya sayang ya. Iya Kak. Sayang manut. Siapa sirik wae? Nya Neng, dulu mah waktu nikah umuran 2 bulan lah ya. Kita lagi mesra-mesranya, kita ke laut sana ya. Iya Kak. Kita bercerita tentang celana dalam. Maksudnya dalam perasaan kita, maksudnya dalam di dalam perasaan. Penhawa ambak. Kita ke sana ke Tanjung Balai ke Samudra Baru ya. Kita kan di situ kan lihat pipi Neng yang koneng. Dulu mah Neng pipi Neng kayak gini, kayak batok dulu mah. Kembung. Apa gondongan? Kayak batok kan akan ngareun ka Neng teh. Neng eta pipi anu koneng kanggo saha? Nah kanggo akang. Meunang ku akang digeger. Mangga Kak. Digeger ku akang. Eta geger pipi geger sih. Terus eta irung anu bangir kanggo saha Neng? Kanggo akang. Meunang digeger irungna. Mangga Kak. Digeger ku akangnya. Eta wae perasaan musik. Eta bewe dan kone anu bareng kanggo saha? Nya kanggo akang. Nya menang. Apa diungna tuh digeger? Oh, ilona ngege. Astagfirullahaladzim. Gitu nya ulah ngomong gitu. Kita mesti ulah ngomong gitu minang. Benar Kak. Ingat ka baheula Emang pan Mahendra teh pan sok ka organ. Oh iya. Namun pre nyalung sak ka organ ngemsian. Terus tukang sulingan teh suing. Punten ieu mah kisah nyata lain ngecek lain ngeledek. Kisah nyata. Tukang sulingan teh suing. Tukang heureuy teu ngaranna si Ano. Oh Mang Ano. Teh no ari Ano ngilujeng organ geus dilancan. Lila Kang. Berapa tahun? Hanya 2 tahun mah. Lila oge no, mohon. Akang rek nanya coba lamun Ano geus lila di seni di organ, seni musik, alat-alat naon dipetik. Oh nya ngidar teh ngidar. Bener ngidar. Terus alat-alat naon ditepak. Nya gendang, bener. Alat-alat naon dipencet. Organ. Taena hiji deui no, usia jawab. Alat-alat naon ditiup. Anu ditiup. Nya mah nenek ka aing. Naon nih? Swing. Nya nyebut bisa nyebut swing nama swing. Swing gitu. Akang. Neng kangen rayuan akang. Mohon. Neng Iteng. Seperti kembang kasih yang kau berikan adalah segurat sinar matahari yang senantiasa turunkan siang dan malam. Neng Iteng, my darling, modar teh eling-eling. Tidak cing modar sieun. Ngeuteng nya akan hampura akan sok nyarek kanan wae ka Neng. Tiap poe tiap hari urang pas ya wae hampura akan. Ih, sanes akang anu salah. Itu nu salah mah. Henteu Neng teu salah akan. Akan nu salah mah. Akan nu salah. Akan. Kopeng maju. Serahkan saya emang saya boga KTP gitu. Oh secara heula mantangan ge. Kudu heula ulah pakai gitu. Ngomong di dia hampura akan Neng. Hampura akan. Neng teu salah akan. Dia mah pencawai. Nya biasa we atuh. Nya teh nya hampura akan nya. Da urang baheula keur kawin teh urang mah teh kadieu teh pajak calung teh nangkap calung. Teu lame, aya mahalna doang rame henteu. Oh, aing mah nanggap sirkus. Nanti gambus.
gambus teh pimpinan Umi Kulsum. Aing mah teu nanggap topeng, teu nanggap odong-odong, nanggap kosidahan panggung gede, pamain di luar. Oh, gambus. Laguna teh panganten baru teh teh. Nah kajenting bongsor. Laguna teh panganten baru, tuh orang nyindiran ke panganten anyar. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersandi bersenai guru, bagaikan raja dan permaisuri, bersimpu-simpu bagaikan widadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Malam pertama matikan lampu, malam kedua masuk kolammu, malam ketiga buka baju, malam keempat nggak ada yang tahu, malam kelima langsung ngajuru. Siapa? Kiraku kakak Beda emang pesantren kilat doang. Ayah itu kan pesantren kilat. Atas ten Ayah anak orang panggil ngaranna si Ica. Cak, kadieu neng geulis, urang paparangan hiburan. Neng Ica, anak bapak, geulis, rupana bageun. Neng Ica, putri Mahindra, geulis, sopan basana, hoyong teuing, angan walu, diarang tenang, bayang teuing, si bapak di Gerawang. Beswawuna Reki Ancaman. Cium tangan ulah nonton tak ada orang tuh dari pengantin ke kesal kunal aing mah ditenten mesalkeun ka maneh. Betul, Hendar mah ngabohong wae. Coba eta kakolot nyebut aran. Si Hendar mah ngabohong wae. Emang aing kebetulan ngojek sia. sing sopan. Sing sopan saman. Betul. Saman bro. Kalau bapak itu nyebut Hendar. Kasih docil banget nyebut docil. Kasih anu kasih asan. Ieu mah bapak tuh. Jangan nyebut bapak. Nu ngagedekeun maneh dileutik sampai ka gede ayeuna. Nyebut bapak ke papa. Indung anu ngakandung tah indung sia. Ieu bapak nu ngayuga. Si asa anu setruk. Ulah kitu neng pamali neng. Bapak eta teh. Punya ke bapak cemburu. Saya geus teh geus naon. Bejakeun mumpung aya emak maneh, mumpung aya aki maneh, mumpung aya dulur maneh dia bejakeun. Maneh kasar-kasar ama siepe. Waduh siapa? Gaul. kali. Gaul teh. Ya tuh bapak mah ngabohong wae. Ngebohong naon? Coba mah coba di dinya dia ngomongna. Bapak teh supaya ulah mirip cangkeng nih. Rada cangkeng nih. Tah di dinya.
ketinggalan jenisnya. Ya udah bapak mah nggak bohong wae. Nggak bohong naon bapak. Si nenek udah ikut kompor di internetan. Coba, pantas tipe anak si Henry kita nyebut kompor. Lain kompor kan orang sini udah tahu komputer nu bisa internet mana. Tah, haula si Rosing bisa BBM-an. Nah, hidayah aing karak ngadeng aya kompor bisa internetan. Tuh di mah aing loba. Komputer. Laptop. Percaya si Rosing mah percaya di iman. TV ke TV, unggal juru, pojok. Ngan aing mah ganti. Sayang tahu. Ayo ngomong. Lain kompor komputer. Bapak rek nanya ke Neng. Hah? Neng jauh-jauh di Bandung ka rek naon hayang amplop jeung bapak? Apa bekal kurang gede? Apa rek nimbal moal nyokot duit di bapak? Bakal nanggung 20.000. Naon? Bakal nanggung 20.000. 20.000 teh gede, Neng. Bapak teh usaha naon? Usaha di Bang Ladang Nyalu. Da anak bapak ge kos calung lah leutik. Ladang Nyalu. Ulah kos budak Tegala Sawah, Neng. Ulah nurutan budak Tegala Sawah. Budak Tegala Sawah masa sekolah jauh nasa kilo kalamaran hayang meuli motor ngagangsing ke bapak. Bapak ujang belikan motor, lamun dibelikan motor ujang moal sakola budak ayeuna. Di bang jauh nasa kilo hayang meuli motor. Baheula mah aki sia teh, Cak. Aki sia sakola teh 25 kilo lempang terus tapi hasilna ayeuna Pinter. lumpuh. Komo bari 25 kilo bari ngorong nanti ngadorong gorobang. Bang, harasa. Ayo. Neng apa putus cinta umak-amak ka bapak?